Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ke-12. Ieu yasana Bapak Kasukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng di channel YouTube Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aduh, tolong, cek dipangpengkeun bieu teh, atuh rob pada nulungan. Karasa ku si lainnya. Cek nyanding kasih kewen bari juringkang nyamperkeun ka Sirod. Aduh, Kang Sirod, kumaha atuh Kang? Cek Nyi Epon bari ngagugunyang ka salakina ngajak lumpat. Malaya gunana Nyai lumpat oge, sabab itu mah leuwih nyaho batan urang. Keun bae hayang nyaho rek kumaha, jawab Sirod. Bari ras manehna ingat kana dirina sorangan lamun nyambat ngaranna 3 kali osok dijaya. Atuh pok manehna nyambat ngaranna 3 kali. Sirod. Barang geus nyambat kitu mah ngadak-ngadak hate Sirod bet jadi taya karingrang. Barang si kewen nyamperkeun arek newak cangkeng Sirod. Gancang bae ku Sirod teh harita dipiheulaan karobak cangkengna kewen ku manehna teh diangkat koleang hampangeun pisan. Habek kewen dibebetkeun harita keneh ngajah-jara teu inget di bumi alam. Ningali kewen kitu teh gancang bae Abah Jamil niupan ceuli si kewen, kolejat si kewen hudang sarta bari gusak gisik. Ret kakenca ret ngatuhu. Ayeuna mah jadi leuleus henteu saperti tadi nu nyandingna geus indit. Atuh pok Bah Jamil ngomong mere nyaho kanu aya. Tah baraya sadarea, ayeuna urang ngartinya. Sirod teh aya nu ngarah nyaeta Mbah Turundul lamun ti borang. Tapi lamun ti peuting oge tangtu aya deui. Jadi pangapingkeun bae berang peutingnya. Keun ayeuna mah da geus beres roes, ceuk Abah Jamil bari amitan leos indit dituturkeun ku si kewen. Sanggeus Abah Jamil indit pada suki minta tulung ka tatangga-tatanggana sangkan manehna bagirir lamun peuting teh ngemitan. Di luar ngajaga Sirod keun kukuring diburuhan kitu ceuk Bapak Dasuki. Ku tatangga disanggupan itung-itung bakti bae ka anu anyaran kawin menangkeun ka anu geulis. Abah, kumaha urang teh? Ceuk si kewen ka Abah Jamil anu harita jongjon lempang. Keun kewen, da moal bisa sosonohan si Sirod teh. Rek digoda saban peuting ku cocoan Abah ditangkal kiara teh. Jawab Abah Jamil bari jongjon bae lempang teh sarta jarempe deui. Kacaturkeun pamirsa ti peutingna jang Sirod sareng Nyi Epon geus araya di enggon di luar pada ngajaga lantaran sieun cilaka. Bisi aya anu datang boh dedemat boh dedemitna ngarah ka Sirod nu sare nu matak pating laliwed di pipir imah dijaga bari jeung ngadedengekeun anu keur oleng panganten. Aduh, Kang Sirod, engke heula atuh, ceuk Nyi Epon hararese. Batur-batur, urang intip euy. Tak dengekeun Sirod geus teu kuateun euy, ceuk nu di luar pating harewos.
Barang ngadenge Nyi Epon nyebut engke heula teh atuh poho dikasieun anu ngajaraga teh resep bae anu aya kabita kuno tas kawin sarta neangan bilik nu carang hayang naroong. Buru atuh Nyai, nah rerese teuing ceuk jang Sirod ngeburu-buru. Ta dengekeun euy, Sirod maksa ceuk nu di luar ting harewos deui serta perebut neangan bilik carang ari breh ku manehna katoong yen Sirod teh menta tas bae arek wiridan ngaburu-buru teh. Is, sugan teh menta naon euy? Ngeuneng menta tas bae ngaburu-buru teh, ceuk nu ngintip bari tinggal liwet di pipir. Beuki lila beuki peuting anu jaraga teh sare gerung. Manehna ngadenge aya nu humarurung, kaciri di jero kamar atuh kabeh caruring hak sarta ngadengekeun deui lumayan tambah tarunduh ngintip kanu anyar kawin. Kang Sirod, lungse Kang, ceuk Nyi Epon pikawatireun. Ke Nyai aya nu wisaya meureun sugan kudu aya nu ngajaganya anu ngaping ka urang. Tapi saha da biasana oge lamun akang nyebut ngaran 3 kali osok dijaya Sirod ceuk jang Sirod nyebut maneh 3 kali. Aduh, rada jag-jag ayeuna mah Kang Sirod, jawab Nyi Epon bari nyeh imut neuteub ka salakina anu ngarintip di luar tepi ka pasedak-sedak. Pada hayangeun awas jeung baturna silih surung kawas nu parabot noong keur kitu aya suara matak paur mata keung nguk 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 nguk. Aduh oi, si Sirod mending ngagerem bakat ku teu kuateun meureun oi, ceuk nu ngarintip ting harewas sarta motah silih rebut panoongan terus mapai-mapai bilik bari neangan nu kohok. Ari breh teh maranehna ngagarebeg pasangrok jeung monyet mandah gedena kaliwat saking teu beda ti gorila. Nguk nguk. Wow, oi hayah haki oi, aneh habrig hajak seuli uyung ceuk nu di juru imah mani rewaseun meureun kieu pihartieunana mah. Wow, oi aya aki-aki oi mani jabrig hajak seuli tulung. Jero kamar sepi jempling kawas anu saretibra padahal mah keur nyarileuk. Maklum ala nyara panganten kakara tepungna kasur, tapi sarua sieuna itu miris ieu gigis ku kitu teh mah pantes sabab lanjang sareng bujang nu kakara dikawinkeun najan sarua bogohna manehna teu wani madep meureun pada asa-asa. Katambah eukeur kitu teh di luar ribut bae teu puguh dengekeunana ting galasar ting karayap kana bilik blag-blig siga nu ngintip matak era nu di jero sok sieun bilikna carang atawa aya nu kohok meureun keur sare katoong matak waktu ngagoler maranehna teu aradak. Barang ngadenge di luar ribut henteu kaharti ngomongna siga nu heureui atuh terus Sirod cengkat geek diuk luhureun kasur. Manehna ngahulang bae ngadengekeun nu di luar atuh Nyi Epon ge cengkat bari neuteub salakina anu keur ngahulang bae sarta pok Nyi Epon nanya tapi ngaharewos bae sieun kadenge ti luar. Kang Sirod, anu di luar teh ngalelewe ka urang pangintennya Kang. Margi nyariosna make haki habrig hajak heuri sagala. Nanaonan manehna teh? Ulah sungku sangka ka batur pamali Nyai. Keun bae masing ditaroong oge da urang masalaki jeung pamajikan. Tapi ceuk Akang mah lain kitu, sebab eta mah ngomong nu reuwas. Jawab Sirod ngaharewos deui da ditompokeun kana ceulina Nyi Epon. Oi, Raja Kunyit. Oi, Raja Kunyit. Ceuk bisa urang bari ngagorowok teh ajret-ajretan teu puguh rek lumpat teu bisa indit tungtungna kecelak numpakan tonggong baturna hayang digandong atuh baturna ngagorowok deui eukeur mah sieun katambah ditumpakan tonggong ku baturna. Oi orat orat lain kunyit eta mah cau manggala hoi ceuk nu ditumpakan ku baturna bari ngagibeg-gibegkeun anu nangkod dina tonggong. Kang, ngaromong naon nu di luar teh Kang? Make sareng nyebat Raja Kunyit sagala. Ari anu nembalanana nyebut cau manggala. Ara naonan eta teh Kang? Abi mah isin Kang Sirod.
urang misah bae heula sare teh yuk, ceuk Nyi Epon bari ngarenghik pikarunyaeun. Ke sabar heula bojo akang, tak kupingkeun sing telek, jawab si Rod bari gap nyekelan kana tak-tak Nyi Epon. Krrrr, krrrr, nguk, nguk, krrrr. Suara monyet mandah anu segede gorila teh disadak deui. Wow, wow, rek hohos. Tuh untuk narang heteng, hulung, hulung, hulung. Cuk nu ngarintip si Rod pating laliwet jeung silih cekelan ari lumpat na mah teu bisaeun nganting puringis bae ningalikeun huntuna monyet mandah. Nyai, cuk si Rod ngaharewos. Pok nuruskeun omonganana. Eta mah sora monyet gede Nyi Epon. Pantas atuh tadi anu di luar teh nyebutkeun raja kunyit. Padahal anu dimaksud mah raja monyet meureun. Tiasa janten Kang si Rod. Ari nu nyebut Cau Manggala naon? Jawab Nyi Epon ngaharewos deui. Salah pok meureun Nyai eta mah. Anu maksudna mah monyet mandahna lain Cau Manggala. Ari huyung minta tulung. Ceuk jang si Rod bari nangkep Nyi Epon anu harita pupuringisan sieunun atuh terus Nyi Epon teh nyusup kana dadana jang si Rod. Sieunun kudu di luar. Keur kitu, bek, 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 kuprak, 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 krok, krok, krok. Bilik imah teh digedoran jeung dicakaran atuh Nyi Epon anu aya di jero kamar ngadeg-deg sarta murungkut bakat ku sieun. Katambah gero deui di luar aya nu ngagorowok tarik pisan mata kasima si horeng nu ngagedor teh rek ngagorowok. Si Rod, Badasuki, tolong, tolong. Cek nu rada teteg ngagorowok tarik pisan tina bakat ningku sieun, solana teh ngageleter. Ngadenge nu minta tulung koreja teh si Rod cengkat terus keluar ti kamar. Nya kitu Nyi Epon oge nuturkeun ka salakina bari muntangan leungeunna. Ari Bapadasuki mah keluar ngajingjing bedog samarukna aya rampog gok di tengah imah amprok jeung si Rod nu geus ngajentul dicekelan ku Nyi Epon siga nu sieun pisan. Aya naon si Rod? Ceuk Bapadasuki maning ngaleper. Duka atuh Abah, mergi di luar ribut. Kawas aya kajantenan. Jawab si Rod bari neuteup ka mitohana. Alah, Yung, lengan aing dicekel, tolong, tolong. Ceuk nu saurang anu dicekel ku monyet mandah. Brek sararea ngedabrak tina bakat ningku sieun panonna mani molotot. Kawas panon peda bae henteu ngiceup-ngiceup acan. Ari rek maksakeun indit komo beuki sieun pisan sabab ka imahna jauh kudu nyorang ka kuburan jeung kebon anu rarambat. Nu matak pantes caricing eukeur mah teu bisa lumpat katambah-tambah kasima. Si Rod, buru-buru atuh urang tempo kaluar. Ceuk Bapadasuki bari gap kana lampu terus kaluar anu ti heula jang si Rod dituturkeun ku Padasuki. Ari bojo Padasuki nuturkeunana pandeuri silih cekal jeung Nyi Epon. Barang geus mukakeun panto brai di luar jadi caang ku cahya eta lampu tapi teu aya nanaon atuh terus kapalipir. Ari breh anu ngajaga harita patumpang tindih sungutna teh cara langap bari ningali ka kebon. Malah aya nu ngabudah teu beda ti nu sakalor. Kunaraon si laing teh ha? Ceuk Bapadasuki nyorongot bari gogodeg teh pok neruskeun omonganana. Moal nya kolot-kolot make patumpang tindih. Keranjang-anjangan nurutan barudak maneh teh. Bapak aya monyet gede rek ngarekeb ka abdi. Jawab nu hayang digandong bari turun ari nu ditumpak kana mah ngaleh-leh bae bakat ku baluas meureun. Mana monyetna? Ceuk si Rod nanya. Tuh ka ditu bieu sieunun ku lampu meureun. Deuleuan si laing bae meureun. Ceuk Bapadasuki ambakeun. Laek diasupkeun kana bedug tah. Lamun abdi bohong teh. Jawab nu saurang deui geus teteg meureun bari jung nangtung atuh terus anu pagegaya patumpang tindih teh harita narangtung deui. Nah, make sieun ku monyet. Apan maneh mah wanian lain ku monyet teh? Ceuk si Rod tetep bae teu ngaretieun.
Ah, lain monyet sama monyet nah ieu mah Sirod. Gede teh teu beda ti jelema anu panjangkungna jeung panglintuhna heg buluan tah segede kitu kadeuleuna teh. Geus kumaha atuh sia moal dibayar geura dititah ngajaga aku nu kitu geus sieun mah ceuk Bapa Dasuki teu ngeunaheun. Sawios Bapa teu dibayar oge abdi mah bade wangsul bae jawab nu jaraga mani barang. Jeur bae rek baralik mah da moal dicare ku dewek oge ari teu bisa digunakeun mah keuna naon di oge ngaheurinan wungkul. Jawab Bapa Dasuki keheuleun meureun pedahkeur geunah sare kaganggu. Tapi hayang dianterkeun Bapa, jawab nu opatan mani barang. Hayang dianterkeun. Aduh, rek ngagawekeun sia ka dewek, ceuk Bapa Dasuki nyerang. Sanes ngagawekeun tuludeung Bapa, jawab nu opatan bari silih reret jeung baturna. Sok sieun Bapa Dasuki embung nganterkeun. Hayu teu laludeung mah kuring dijajabkeun. Saha nu hayang ti heula ceuk Sirod semunu keheul da moal aya tungtungna ceuk pikiranana teh lamun patugang-tugang mah. Ti kuring bae mimitina mah ngarah nguriling ti kulon terus ka kidul panganggesanana kawetan nya euy ceuk nu saurang hayang dianterkeun pangheulana meureun ngarah teu keung teuing. Hayo atuh arindit jawab Sirod siga nuludeungan pisan. Bring harita teh lalempang anu opatan ti heula tapi kabeh silih cekel ku kitu teh mah pantes. Da meureun sieuneun keneh ari Sirod dipanderi ngarendeng sareng Nyi Epon sabab keukeuh hayang milu teu beunang pisan dicaram atuh ari Padasuki sareng bojona ka imah. Barang ngaliwat nu poek geuman ku tatangkalan breh kadeuleu lebah huni anu tangkalna teh gede sarta daunna garomplok ku sararea katingali aya nu nyorot bencenong atuh reg kabeh ngarandag rei bulu pundukna cengkat kabeh neuteup kanu nyorot dah katempo gular-giler kawas panon ucing peuting herangna luar biasa aya dina tangkal huni. Sirod aya monyet nu tadi ceuk salah saurang bari undur-unduran nyeklan kana leungeunna jang Sirod sarta karasa ku Sirod leungeun baturna ngaleper. Cicing, ceuk Sirod bari neuteup kanu gular-giler dina eta tangkal huni. Atuh jep kabeh jarempe sarta teu aya nu motah bari neuteup kanu herang kabeh caricing nyekelan di tukangeunana Sirod anu harita keur melong mencrong kana dua panon anu katingalina herang gular-giler dina huni. Ku Sirod diteuteuk bae sabab badana kaciri nyarande na tangkal huni. Tetela euy ieu mah monyet tapi rajana monyet meureun. Ieu mah lain monyet ayeuna. Sidik ari gede kitu mah monyet zaman nini moyang urang ceuk Sirod ngabejaan ka baturna. Sirod urang balik deui urang balik deui Sirod ceuk nu saurang mani harosos ngomongna oge. Lamun urang indit bisa jadi dicekek ti tukang, lamun urang maju pasti digegel tepi ka daging urang awir-awiran. Jawab Sirod bari teu ngicep-ngicep neuteup kanu nyarande na tangkal huni. Ceuk sararea ngabiri-gidig ngadenge omongan Sirod teh. Urang teh rek pajentul-jentul bae Kang Sirod, ceuk Nyi Epon teteg pisan sabab ceuk pamikirna pae hirup oge hayang babarengan bae. Nyai di lembur urang mah sanajan mangrupa leuweung oge teu aya monyet da jauh ka gunung, tapi naha ari ayeuna bet aya monyet kalawan anu sakitu gedena. Jadi teteh lah Nyai ieu mah lain samonyet-monyetna. Lamun teu disebut monyet siluman oge tah nyang hareupan nu kieu mah urang teh sing kuat iman ulah borangan cara ieu batur urang nu opatan. Lamun borangan saperti maranehna wah ari becir ari gawawak bae meureun dicekek. Jawab Sirod bari henteu lesot ningalikeun budak gerikna anu gular-giler ngan katembong panonna wungkul da badana mah ngadingding hideung pahili jeung tangkal huni panonoban kunti teh. Kudu kumaha atuh Sirod da kuring masieun tuh huntuna nyang gereng rek ngegel meureun ceuk baturna bari ngabebedol kana leungeunna Sirod ngajak indit tapi ari leos sorangan mah teu wanion.
Lang Sirod ngahulang deui bari netep teh ngalamun ras ingat kana dirina yen lamun nyebut ngaranna nu lobana 3 kali osok ngadak-ngadak bae manehna teu nemu bagja salamat tina gangguan ti anu arek binasa atuh pok manehna ngomong nyebut Sirod 3 kali. Sirod, Sirod, Sirod. Aya nu mangrupa monyet tuh cek Sirod bari nunjuk anu nyarande dina huni. Ngak, huk, 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 ngak, krrr. Eta monyet meninyang gereng kolebat siga nyamperkeun ngarontok anu ngariung tepi ka ngagurubog. Aduh, ampun, ampun. Cek nu opatan bari derag-dag lumpat notogkeun maneh panonna burial bencelik lumpatna patutur-tutur pitincakeun teh di deuleu tunggul di parut jatang dirumpak lamun nu ti heula labuh juralit anu pandeuri nindihan kanu ti heula sarta terus nangtung deui becir neruskeun lumpatna henteu diatur lantaran ari beungeut mah tetep marali ka tukang sieun dirawel ku monyet terus dikorowot beheung bari digegel ceulina nu matak ningali ka tukang ari nu dihareup mah pilumpat teu ditingali atuh barang geus tepi kaburuan Abah Jamil anu kaparengan pisan Abah Jamil diburuan keur matak ajianana nyambat lelembat lelembut gura-gero diburuan dina sajero hatena. Jeger deui Abah Jamil harita pada ngadupak atuh curalit Bah Jamil tepi kanang karak bengkang sabab kadupak di tukang kusah koseh katindihan ku jalma saopat-opat atuh Bah Jamil ngorejat sarta metakeun main pona maningan sakilat pisan anu opatan ditewak dituntut sakali sabang dibebetkeun ku Bah Jamil kabeh teu daya upaya ngan batik ngalempreh bae bari netep Abah Jamil panonna teu ngicep-ngicep. Saha sia teh ha? Abah Jamil nyentak tarik pisan. Ah, ampun, ampun. Abdi mah teu aduh dosa. Ceuk nu ditanya bari ti korona lok-lokan serta melong ka Abah Jamil sabab ieu mah teh lain monyet anu tadi. Kaciri siga Abah Jamil sanajan aya gondokan ngeburayot siga waluh. Kunaon sia nelebay kana beung aing? Pada aing gondok? Cuk Abah Jamil beki ngambek serta melotot. Iya teh Abah Jamil. Cuk ngelumpat dia teh hatena rada regreg sabab maranehna nyanahun yen Abah Jamil mah pamuntangan sararea lamun manggih dedemat dedemit teh. Naparoho deui si laing teh atawa poho-poho maneh. Ngeureun pedah aing gondok. Aduh, tobat Abah sanes kitu. Pang abdi melong teh sugan abdi teh monyet cek sararea mani barang. Kumaha hayang teteh lah ngadengena kuring sugan abdi Abah teh monyet mandah sanes nyangka kitu Abah. Aduh tobat paralun teuing kasepuh kumawan tu nyebat monyet abdi mah nyarios kitu teh bakat kusieun Abah margi bio diudag ku monyet nu agung pisan. Mana monyetna tuh? Cuk Abah Jamil lada lelara. Luka teterang bah mung dia aya dina tangkal huni nuju abdi dianterkeun ku Sirod bade wangsul teh. Margi waktos abdi di bumina Bapa Dasuki diamu ku eta monyet. Namung barang Sirod keluar eta monyet teh ngagoak ngoek terus kabur. Kawas nu sieun bae ku Sirod mah. Atuh abdi sadayana teh gaduh kayakinan yen Sirod dipikasieun ku eta monyet nu mawi enggal bae hayang wangsul sarta dianterkeun ku manehna tapi dina tangkal huni anu caneom teh geus aya deui bae bah eta monyet teh ngebeleg-beg kawas nu megat sarta panonna kaciri gular-gilar matak ngelepar sarta tukung silila kolebat nyerang ka abdi nu mawi becir bae abdi teh ngabecir pilumpateun teu katinggal da sieun kudu ditukang nu mawi duh hapunten bae Abah abdi teh sanes ngadupa ka Abah tapi kadupak sanes dihaja. Cuk nu opatan bari jung narangtung serta luak liuk seuneun keneh. Oh kitu kamana ayeuna Sirodna? Tuh geuning Sirod Abah jalan ka ditu rek balik panginten padah ku abdi bio ditaringgalkeun
Larasnya Abah manehna teh Sirod. Cuk nu salah saurang bari nunjuk ka Sirod nu keur ngaliwat henteu jalan kaburuan Abah Jamil. Nya bae nya, teteh euy gagal deui bae ka hayang dewek teh. Tadina dewek hayang ngawoda ka manehna supaya teu bisa oleng panganten. Tapi nya eta atuh ari bener mah tetep bener, meureun teu bisa disebut salah. Cuk Abah Jamil bari netep ka Sirod anu harita ngaliwat kahalangan ku kebon sampe sarta ret deui manehna ngareret kanu opatan. Pok nuruskeun omonganana. Ari pipetan ilaing rek kumaha? Madewang sul Abah namung sieun ku monyet. Wah, moal naon monyet eta mah, sabab jeung Abah geus wawuh. Jeung bae rek baralik mah. Hoyong dijajab bae ku Abah. Nyuhunkeun tulung. His, ku barorangan sia eleh ku si Sirod. Ayo ka ditu, lelempang. Pakolot teh ngagawekeun bae. Cuk Abah Jamil nitah lempang ka sararea sarta ku manehna diiringkeun. Bring nu opatan arindit lempangna pacekel-cekel pada embungeun ti heula sarta embungeun paneuri atuh lempangna ngajajar teu beda budak arulin. Lempangna pacekel leungeun ku Abah Jamil dipelong bari teu weleh gogodeg tina bakat ningku sebal kolot-kolot barorangan. Ari Sirod jeung Nyi Epon manehna terus beralik lantaran geus kanyahoan nu biarek dianterkeun keur ngaromong jeung Mbah Jamil atuh manehna atoheun rasana teu tanggung jawab sabab sidik Abah Jamil nganterkeun eta jelema atuh jongjon bae balik hayangeun geura jol datang. Barang datang ka imahna kasampak kolot-kolotna keur dariuk tengah imah manehna teu acan sare nungguan heula anakna. Atuh barang jol anakna harita geus ka jero bapada suki bungaheun pok nanyakeun ka Jang Sirod. Kumaha Sirod nu dianterkeun teh geus ka imah-imahna? Parantos Bapak, namung sanes ku abdi, jawab Sirod bari gek diuk nya kitu deui Nyi Epon oge gek deui diuk deukeut salakina. Lain ku Ujang, ku saha tuh? Cuk bapada suki siga nu heran. Ku Abah Jamil Bapak, jawab Sirod bari derak-dak nyaritakeun lalakonna waktu nganterkeun anu opatan dipegat deui ku monyet di handapeun tangkal huni. Sanggeus tamat pok nyarita kieu, tah kitu Abah. Nu mawi teras dianterkeun ka Abah Jamil teh. Oh, paingan atuh ari kitu mah, tapi nanya di dieu bat aya monyet, moal kitu monyet kajajaden. Cuk bapada suki bari ngerutkeun halisna. Duka abdi oge teu terang Abah. Ngancek emutan abdi mah teu perlu mikir anu kitu urang mah. Kajabi lamun ngaganggu deui ka urang, jawab Sirod siga teu aya kakeung. Nya kitu. Tapi kumaha lamun ngaganggu ka urang? Teu aya nu kedah dianggo serab Abah. Margi satung kebing langit satang karaking jagat sareng saeusina kabeh eta teh makhluk Allah. Nah urang make kudu sieun diganggu batur. Nah naon dosa urang? Upami batur tetep hianat bae ka urang, akalna teu aya deui anu kudu disalindungan ku urang iwal ti anu kagungan urang. Sangkan urang ditangtayungan ku anjeunna tinu hianat ka urang. Sabab pamadegan urang teu meunang iren panastren, teu meunang sirik pidik, komo deui lamun urang osok jahil kaniaya. Sabab lamun urang kitu eta teh sami hartosna sareng ngajailan urang atawa manasan urang anu engkena karaos hasilna ku urang keneh. Nu mawi kanggo abdi mah sanaos padanan dasa abdi henteu hayang malas. Paling-paling bela diri kitu ge lamun tiasa ngan tetep kudu ikhtiar keur nyanghareupan bahaya. Tah dina eta ikhtiar urang teh omat tong hilap ka Allah anu kawasa. Nu mawi ceuk abdi oge keun antep tong diopenan amal manehna geus tangtu hasilna pikeun manehna. Nya kitu amal urang ge nya urang bagianana anu bakal metik hasil boh goreng boh hadena oge. Ceuk Jang Sirod bari neuteup ka mertuana. Nya kaharti eta teh ku bapa oge Sirod keun bae atuh nya ari urang sararea geus pada ngagem eta katerangan mah jung bae atuh
Goda sarare ka ditu, cek Bapak Dasuki bari jung anjeunna nangtung bari leos ka kamarna dibarengan ku istrina. Nya kitu deui jang Sirod sanggeus nulakan panto teh leos deui ka kamarna nuturkeun Nyi Epon anu ka kamar ti heula. Waktosna kabujeng sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.